bahasa Sunda. Salah, sekarang kan pelajaran bahasa Sunda. Kenapa aku ngomong bahasa Indonesia? Oke. Teman-teman, ayeuna urang sadayana rek diajar bahasa Sunda. Dina video ieu aya kagiatan paguneman antara Munif jeung Kai ngeunaan bersih tur sehat. Perhatikannya. Kai, Ari Rangga kemana teh sekolah? Ih, pan gering Rangga mah. Ti iraha geuringna? Ti poe Kemis. Geuring naon kitu Rangga teh? Eta jadi beuteuh. Cenah poe Rebo jajan es. Ih, atuh Rangga teh sok jajan tambarakan. Nya nu matak oge. Urang teh kudu apik dina dahar. Ih, lain barang dahar wungkul. Pakaian oge kudu berseka, ulah odoh. Da sanyana atuh. Saurna mah oge pakaian kudu bersih. Diseuseuhna kudu disabunan. Mun geus dipoe disetrika. Urang kudu hirup bersih jeung sehat. Kebersihan teh kaasup sabagian tina iman. Nah, orang aya di dieu. Munif jeung Kai ka mana nya? Kunaon orang di dieu oge. Teman-teman, tadi pan orang sadayana atos marhatikeun paguneman. Ayeuna hidup praktekeun paguneman nu geus dicontohkeun dina video ieu.